dawa minang di pajajaran ngadawa gerak-gerak diajar udah gerak-gerak bapakku ibuku anu bagus situ pinu balong jero babando sarang babando gerak-gerak bapakku anu mana anu bagus gerak-gerak bapakku deui anu bagus diri abdi bapakku dagagang cari dina bang barung bapak hajar dari ngahurung balung aya bapak hajar lawang anu ngalangkung bapak hajar sedih manah nanguyung emot casang panutan mana tuh mang bulan-bulan bapak Iwan anu bageun serta manah ngasadar bapak Iwan ikhlas pasrah kurela bapak Suharya daya bageun jujur sarta satia akhlak Pak Suharya ombak-ombakan maninina apa Suharya sakara bohana sorangan aduh herana kacida Pak Suharya naon anu dibela jauh jadi sejak Bapak Suharya tong dihajar bukan simpatian Bapak Uyek anu bageun dina teh duduluhan aya Bapak Uyek serta itu jalan Bapak Uyek kapayuna segera pembakat yang endang Pak Noel ke Bapak Uyek maninina sangat sarang bongana sorangan mana nyeri teuing cerit hati
uya haturan pisan haturan wilujeng tepang hante butuh lalaki curali gaduh rasa dayeuh aing hante loba eling-eling angkus anu bageung kapayun heula angkus anu mana kapayunan angkus hatur nuhun pangasihna datos katampi Bapak Yaya danu mana Bapak Yaya haturan kapayun wilujeng tepang payaya cobi kapayun anu mana ka Bapak Yaya wios kitos oge ku teuing Adi. Oke, sekedap bager ah.